Singkat cerita, kegiatan Mamang hari ini. Oke guys, nah poe ayeuna Amang teh tos di Bekasi deui guys. Jadi ayeuna isuk-isuk kieu biasa aktivitas Amang mah terus we ngatur barudak ngarah barudak teh sarumanget karena orderan loba Amang teh bisa cicing. Jadi tugas Amang teh ibarat temah supaya barudak teh kondusif dalam bekerja meh sarumanget. Tah di dieu Amang teh bade ngawartosan kanu alanyar ngarah sarumanget damel karena barudak alanyar teu kondusif. Amang teh gidig di ka tukang ieu teh. Neangan budak hiji anu jika can kearahkeun taku Amang teh di pasihan terang. Jang ieu teh tong kieu damel teh jeung anu senior di ditu dipayun cek abi teh nya. Tantos kitu teh nya ngawaro eta budak teh. Singkat cerita deui urang ngabejaan di nu lain. Ngabejaan nu lain. Tah jika tata cara ngelipat kasur oge nya Amang kan di dunia perkasuran teh tos dalami nya. Jadi tos aya pengalaman lah ibaratna. Ieu teh namun ukuran sagede kieu teu tiasa ku saurang cek abi teh. Kudu duaan ngarah mantep terus ngarah aman dugi ka konsumen cek abi teh. Tah ieu kondisi barudak nuju marakum ya guys ya. Tuh guys aya nu ngasupkeun bantal kana kasur da bade dipakum, aya nu mastikan keneh, aya nu nincakan oge guys di dieu mah. Jadi aya sabaraha divisi di tukang packing oge. Terus aya di anu ngadabelkeun ku abi di spill tah nu ngadabel nanya. Tah ieu aya Mang Gugun nuju ngadabel. Mang Gugun tugasna ngadabelan bari di checking deui anu bade dikintun ka ekspedisi. Tah ieu cara ngadabelna teh guys, jadi dilipet-lipet ku plastik langsung ditempel resi guys. Tuh aya tiluan tuh petugasna teh jeung hiji ieu teh yoga bade ngasup-masupkeun invoice kanu kasur anu tos dipeser ku konsumen abi. Tah ieu tinggal makum teh tos dilebatkeun kitu teh guys. Jadi araranjeuna anu teu acan order mah enggak langsung order bae langsung ka keranjang kuning. Tah Mang Gugun itu karena bantal beak, Mang Gugun teh ngakutan bantal di dieu guys. Jadi aya bantal di jero ruangan. Lamun CF pasti ditamihan deui guys. Pokona mah kitu. Tah kacari tadi Amang bade ngecek barang guys, karena tugas Amang teh lain mantau barudak hungkul. Jadi ayeuna ge aya barang kudah dicek heula guys ku Amang teh nya. Da namun geus dicek sesuai tah neme kitu diturunkeun guys. Kitu singkat cerita nama guys. Tah singkat cerita nama kitu guys. Pokona mah ieu video kalilaan jadi engke urang lanjut part 2 nya guys ya tentang tukang jahit. Thank you.